aya tanya ke Bapak sekedik dek nanya ke naon jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikan ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira Bapak mau ambek pakai ambek teh bisa ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jauh jadi dulek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumeledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan si jawab ya butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we kabatur deui mau kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi itu naon jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh kain jadi kontroversi nya ulah ka seuri da dimetan hayang seuri can dibejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak geus kumelenang di dunya malahan Bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na atuh tah eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah Bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah hayang sohor hartina Bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded alus jang alus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan Bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak terus kumelenang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar
di tulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi gitu. Hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu. Bumi na lain Semarna. Ai Nabi Adam di jieuna tina naon? Heula mana Adam jeung taneuh? Heuh nya euy. Allah anjir kaynya. Da dewek mah bacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong 3 mili. Uluh. Artina meureunnan lain asli kieu. Si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Oh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah. Sabab Semar teh cenah di dinya. Tah ai gorowong teh naon? Oh melongpong. Tah didinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia. Da ieu mah cermin. Nah cermin mah pan Hasyum. Cerme tapi sia teh. Cerme mah dinya barang kaluar Tito teh cerme. Cimareme tapi sia teh. Alah iya nya. Kamana karep atuh mikir teh si lain teh. Ilmu teh loba dulu. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Ulu ilmu sastra, ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir. Tadi pipaseun deui nya capek teh. Maka jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah. Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ya ieu. Jadi nyembah mah kudu kanu Allah. Beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun. Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Deuh, euy aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Dari aing talete deui. Can ka harti mah terus deui leketek. Ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh. Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Allah teh. Ngomong teh ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah Semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Allah teh.
kenal tuh di Semari mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia ngomong kitu mah kan ieu perbah eueuh teu ngarti teh sok can tamat sia nanya teh bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong tah lamun sasamat kabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sea teh kabuntut bangkong pada teh nyaho jadi aloh teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si edan nya aki-aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak kitu ya ampun jen Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya tong ka dewek urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi deuk silaing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tak enak sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur euy contohna mah kieu meureunan abdi teh boga salah ka bapak heeh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hidup teh sanu tenang di dunia sakitu di udag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kumaha teh da di akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya tiha batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairulaka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduha walaili ida saja Waduha walaili ida saja da uing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun kapan aya ku ilmu parabot mah beunang ini apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduha walaili ida saje
hartina dieuweuhkeun teh alifna diganti ku ieu di dab'an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur di dab'an lisikol. Tah kitu dah. Jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana. Tah kitu. Nu matak dewek ulah dimitoskeun. Eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Coba itu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta kujana rawuh euy ongkoh titah ini tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak liar pasti keur nu teu mikir init pan init nomor kudu nyingka tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init kamana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kirji dek ka mana sia init Allah yu aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah pantang we eueuh disemahkeun angin Allah Allah jika mana-mana oge iya nya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh tah eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar ieu Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apa ayana ge di tengah gorowong hate nu molongkok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu baresih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak